Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dang ulai kanca dina dongeng Sunda masih nyanak jejar carios nalangsa. Pamugi atuh janten panglipur kalbu pang beberah mana urang lajengkeun deui. Si sarejang nuju mulang diteuteup ku eta wanoja nepi ka diteureuy ku pengkolan. Mipir-mipir gawir mapai jalan satapak cisireuh kaliwatan nangorak oge kalangkungan. Sup asup potong jalan katugangan imah mantri dedi. Terus nuju kalemur Cijebu mapai sawah jog anjog kahulu cai nu disebut Batu Wulung. Si sarjang ngareukeun kacape bari ngabersihan awakna. Mani didinya caina herang ngagenyas da maklum tina sumberna. Awakna digosokan ku calincing sabangsana ngahaseuman aya di walungan mah geus nyampak. Terus naik ka tongo geus beres manina naik ka tongo. Mipir-mipir susukan ngalewatan saung Kang Muhtar. Terus kebon awi turun saeutik ka balong si dongeng jog anjog ka imahna si sarjang. Imah tempat kalahiranana gubrag ka alam dunia dina waktu Gunung Galunggung meletus. Si sarjang asup ka imah nu jadi ninina keur dicai. Jut huina diturunkeun gek diuk dina jojodo bari terus minum cai teh bangun mah karasana tos lempang sakitu jauhna. Kurumuy ninina datang. Hai cu, geningnya geus mulang. Nya mak geus mulang. Syukur atuh. Geus mulang mah. Sok teh kalina gara-gara heula. Cek si Nini kanu jadi incuna si sarjang geus bubuh lapar. Gancang nyokot sangu luak lieu yang ngandengeuna da eueuh. Dengeunana jeung naon mak? Meuli we atuh. Da geuh. Kan meuli dengeuna mate. Lagi kurupuk. Cek si Nini bade jiga nu sedih ngabageakeun nu jadi incuna datang da puguh teu ningali teu bisa ingit ka warung. Akeun we mak jeung gepuk ge. Kulupuk. Camuil si sarajang bangun nikmat. Sabab kanikmatan dahar mah lain pedah mewah dengeuna. Tapi ku sehat awak jeung betahna hate tur eueuh pikiran. Ku ikhlas jeung syukur bakal jadi hiji kanikmatan. Kanca tos saep waktosna hapunten anu kasuhun hampura anu ditedak